Hah? Itu masih jauh Mang Odi. Mana? Deket. Sakieu deui Mang nepi. Odi mah. Sakieu deui nepi. Tadi Mang Odi mah geus sabaraha golodog anu geus disimpangan. Ulah rewel, lamun rek ikut ka Mang Odi ulah rewel jeung ulah cerewet, ulah bawel. Capek, Jadi ka Mang Odi Mang teh Odi. pusing. Ah. Nyiting, ieu teh ngarupakeun golodog anu terakhir. Aduh, aya teh Hayu, lah. urang istirahat teh capek. Perjalanan teh lain dokot atuh. Ai merukana teh. Aduh. Capek Mang Odi, aduh. Mohon. Punten sadaya kucing ngiringan istirahat. Punten. Sami-sami makhluk Allah kucing oge urang. Pohon selera. Aduh, asa genah tur tumaninahnya kesang puluh. Anaon kieu teh? Oh, mun puluh pelopot kieu ya. Ngiting Kumaha Mang Odi? anu kahiji nama urang teh sejak anjang sono. Mohon leres. Aya panggupay, pangondang ti Kang Ican Group. Mahem. Ti Kang Ican Group. Nah, Ican Group. pasti perjalanan orang masih kena jauhnya. Siap, Masih kena pasti. jauh. Masih kuat? Kuat lah. Aduh. Kuat semangat Mang Odi ya. Mang Otoy ge mau disaranganku. Caiting. Nah, ieu depangkeun caiting. Pun tepangkeun wasta sim kuring caiting di dieu abdi bade ngarencangan Mang Odi. Bagus. Dipayun ke katingali. Aya Abah Caca. Oh, Abah Caca mohon ya dipengker Abah Caca. Abah Caca channel. Mohon. Lamun rek ngiring ngarojong ngadeudeul ka Abah Caca channel carana kumaha? Carana like, comment, and subscribe. Wah, pinter. Aduh, Bu. Nuhun ieu nya abdi ngiring istirahat ya. Sumun pantos lami da teu disuguhan pisan atuh Min. Nya wios kewe ka dieu deui ibunya, Teteh. Nuhun Oh siap. Sudah nonton versi saya. Disuguhannya. Ayo teh turun teh. Assalamualaikum. Ayo masih kana jauh. Aduh Mang Odi. Ayo. Jauh. Terus tekiat Mang Odi. Kek kalem sugan jeung sugan aya mobil ngaliwat. Calik nama bisa kedap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurasun, Karasep. Rampes. Kara Ramang. Damang. Apaan orang Sunda mah kitu. Mohon laras. Laras ungked-ungkedan orang Sundawanya. Aduh. Aya Kang Ican aya. Iya paling Alhamdulillah, Kang. Aduh, punten ya. Mang Mohon. Odi jeung Nyi Iting nyumponan panggupayna Aicang ayeuna datang ka ieu tempat. Mohon. Wayahna lamun teu disuguhan. Ieu parabot rek di bawah. Tegas namanya. Nah, ayam nama asa benten. Stephen. Saha Mang Odi eta? Oh, ulah ribut. Ulah ribut. Kagaet ku Mang Otoy ge mah. Ya Allah, saha eta teh? Ku urang teh ku alus-alus jang jawab kan ke Abah Isar. Aduh, Mimilu. teu nyangka payu ieu mah. Kuliah makani mimilu. Bentar ganti wae aduh. Hayu nyiting hayu. Anu kamari saha Mang Odi? Teuing Ayo sia tak kapage. aduh. Saha anu kamari? Si Cang. Oh, itu gerak latihan. Mohon ya mah. Bener nya. Nah, nya. Baru dak leutik Mang Odi mah. Nu matak sih kemodi asa unik gitu. Tos kolot Mang Odi teh meureun. Ali oco apa non teh ka mana bae ceuting mah kaget. Atuh da memang teh percanten ieu marurang kali alit. Buka lancinganna. Jabrik jasan. Astagfirullah. Masih itu nu alit tos sakola teh Acan. Paun. Taun keneh geus bisa nabeuh. Aduh Mang Odi. Sigan teh tos Ieu arah. nu unikna teh ieu. Hebat. Cik bager Mang Otoy gemol sareng Nyi Iting hoyong ningal kaparigelan anu ade-ade. Cik bager. Sok Prung. Nah, naon eta Mang Odi? Itu mah tah. Ieu mah SD keneh. SD. SD kelas 3 itu Wah, mah. sakantenan jeung Nya. itu Si teh. Andri mah bodoh, Van. Naik Mang Odi. Naik si Andri mah, ho. Resep di kelas iki teh Podi. Ho. Resep kelas 1 gitu lu tahu. Kang Ican. Ari kudana di mana ieu? Iya di Pali Kulon ieu. Nyiting. Da caket Geus apal kudana Acan? Tah can Anu mah tak panasaran Eta aya tatabehanna hungkul. Oh, bener. Jadi kumaha atuh hayang Mangga naik kuda? urang teras we atuh. Teras ka ditu? Mohon. Tiasa nganya besa atau mobil? Ki ieu jalan. Oh, jalan kaki. Boleh. Lah, nyiting. Hayu Mang Odi. Ayo Come gaskeun. here. Naik lalajok kuda. Rek numpak kuda Mang Odi abi mah. Hayo Jang. Hayo.
Icang. Mohon. Kuda teh belah mana? Kuda. Aduh teh Kuda. tanyakeun. Oh iya paling dia. Mohon. Wah. Ayo teras we. Oh. Kaleresan menuju Aduh, bener. diurus nih kuda. Aduh, Kang Icang. Mohon. Ngobrol-ngobrol soal kuda. Iya memang kuda teh boga keleuwihan. Mohon. Kasep, gagah. Leres jika Mang Odi. Jika Mang Odi kuda teh ieu mah. Bener. Gagah keneh Mohon. kuda. Jeung kasep keneh kuda Mohon daripada Mang Odi. Kan itu teh kumisan. Ayo, bisa ukur. Ayo neng Ceiting, mohon. Oke Kang Icang, Mohon, hayang ngobrol sih jeung anu gaduh kudana. Mohon mangga ayo tinggal. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan awalan Mang Odi. Nuhun, aduh. Kang Icang tuh nya. Duh, keur ngurdu. Alhamdulillah. Nuhun. Oh iya Kang Icangnya. Mohon iya. Wah, pasti. Penginten kuda andalan abdi teh penginten. Bener. Mohon. Wah, masalah nyiting ieu hargana mahal. Sabar Mang Odi nya. Ya, 50 kaluhur bade kuda kieu mah. Beda jeung harga embe atuh kade. Embe mah murah, kuda mah mahal. Leres. Saha Kang ieu namina kuda teh? Aya namian Kuda teh. teh aya. Saha namina? Mungkin bilih lepat teh kan kadu teh saha geuningan? Ahmad Jaya. Kamajaya. Ahmad Jaya, kuda Ngaran Ahmad Jaya, anu gagah hade. pisan. Anu pisan. Ari kuda Kamajaya, aya nu jadi hostna Odi. Asa jeung dulu. Asa dibalik ya dong. Halus kene. Wah, halus naik kuda. Aduh, kagaduh anu akang. Saha jenengan teh Kang? Apit. Aduh, Apit. alhamdulillah Kang Apit. Hapunten kaganggu Kang Apit. Tepakeun mangotoy gemol di saranku. Yang iting. Kenapa? Teh mending medok gitu nya Udah ngiting na nya. Aduh. Akang ieu teh tiap dinten dikerok sapotos kieu nya diurus. Biasana sok ngangge sai sereh gini anu teh Kang. Subros seungit, subros sae. Oh eta nya Kang nya. Oh, gitu nya Kang. Aya nu ngurusna tos ieu Kang. Sahe bisa Mang Odi. Ari Mang Odi atas simak teh acan. Sami. Aja boga kuda. Ai kuda geus 3 kali mandi. Ai boga acan mandi. Kuda mah hebat Mang Odi aduh. Ieu teh ieu kaluwihan atuh. Aduh, punten Akang abdi resep panyawa. Aduh, punten. Nyiting tinggalin nyiting. Tuh, tinggalin. Ada Mang Odi kuda teh ieu mah. Iya mah bener. Aduh, alhamdulillah. Akang kuda sapertos ieu gagahna, rintuhna, sehatna. Kang are ieu parabna naon sih, Kang? Kapu jukut sareng huut teh. Tuh, jukut sareng Huut. sareng huut. Oh, Mang Odi naon Mang Odi Mam? ah, Jukut huut henteu? nya sakabeung pucuk kaur. Naon we sungguh mau madak jadi kieu cegah hileun. Akangnya ieu teh parabna teh memang parab anu paling hade rumput nanya kan. Mohon. Campur sareng huut nya kan. Mohon. Oh gitu nya kan. Pami ieu mah sareng ongok. Sareng ongok. Saya nya kan. Mang Odi ge sok ongok. Pas AA nyebut ongok ningali bukit Odi. Asa kesinilan. Padahal anu ciga ongok mah beungeut Ica. Bener Akang. Akang. Belat. Saupami kuda ieu hoyong sae anu hoyong langsung sehat jeung langsung gemuk parab anu kualitasna leuwih alus naon tah Kang? Aya nu lebih saena. Nya naon Kang? Paning made pital. Aya khusus para khususnya Kang. Alhamdulillahnya Kang. Teu nuhun ya Kang. Vitamin-vitamina panginten. Oh. Seueur lah. Leres. Jalu bi Kang eta Kang? Jalu. Oh, nuhun. Bener naon atuh? Maksudnya lamun Bikang mah saya. gitu. Insyaallah bade milih heungkeun nyiting. Kade nyiting ulah timuruan Teu Mang Odi henteu Halim. Beda tapi nyari soal bikang nyiting mah. Alhamdulillah. Bener duh nya resep Kang. Akang ieu dan di bulan-bulan ieu mah Kang rada kerep maungnya Kang nya. Ini masa si mulut gene tak can aya ieu. Alhamdulillahnya Kang. Saurna Kang bar dinten naon bade manggung cenah. Mohon. Aya nya Kang? Aya. Alhamdulillah Kang. Aduh, di lesan mana ke manggung teh Kang? Di Lesan Cilipung panginten. Oh, di lesan Cilipung. Mohon. Alhamdulillah. Ieu nu jadi kokojok kudana nya Kang? Mohon panginten. Nya. Tapi seueur kene nu Leres. kirangna masih kene ieu da. Aya oge. Mohon aya nu leuwih sae. Oh gitu. Harga nu nantoskeun. Oh iya. Ieu tos lami di ku Akang di gaduh di pibogana. Alhamdulillah lami. Ti alit kana tos dewasa Kang. Masih
kumanya alit lah, masih alit. Masih anak masih tadinya. masih kena anak kan isangnya jadi katinggalin eta terus Masih lamun sahur kuda mah cek bahasa orang kuda. Mohon Belo. Mohon. Belok cek bahasa kuda mah hanya kan jadi tua dibilang tua Teu acan meureun, mohon, nya teu acan. dibilang anak sudah Dewasa. lebih dari anak gitu Bujangan, mun ieu mah bujangan. Alah, itu mah Jika Mang Odi gitu, jangan. Kalau urusan ini masih bujangan. itu nih alhamdulillah Alhamdulillah. gitu mana mana aduh kan hari ieu upami gini sok akang upami rek manggung Mohon. diangge anak acuk nu sararae teh kan acara-acara ngacukan kumaha kan Oh, tiasa mangga. oh model ngacukan gini kan nih ceuting ieu lamun dipakean mah gagahnya ke Mohon, gagah. Bade diacukan wae. hayang nyobian Mangga. Jupan aya nu kitu tu aya nu kuta ieu naon kan disebatakan kieu Belt sanes. Mohon bel. maka jeung apa eta nya itu Pan pernah jadi tukang kuda. fungsi jadi tukang kuda mah boga kuda mah maksudnya teh pengalaman deh nya nyiting kungsi numpak kuda Kungsi atuh tapi ya hoyong nyobian nu ieu abi teh. nyawa kelanan masuk burung masuk gitu Hayang naik kuda. oh pindah sebatae sumuhun lala marukana tuh aduh benernya tuh karek kieu geus Gagah, ya? komo lamun digilingan leungit tah harieun namina naon kan kan keur dieu teh kan sela oh iya mah sela nya kan ya Ieu sebrak. sela Kene sanes seblak ieu. sanes ya kan Seblak. Seblak. nya Seblak Mang Odi sanes kade. sanes ya kan tuh sela nya oh bener biasa sela lain sanes seblaknya Selak. upami di apa kan kangge Supados nipu kan di laman kanggo nu carali kumaha upami ku martabak kan Tiasa ku roti. Tiasa ku Roti roti. bakar. kocok masuk kepiluan gelo aduh kamu ngurus bener akan resep ya kan agak dua deh itu tegapnya wae saya cuma aya di situ bon kan ya bocoran kan upami 100 harga sabaraha kan De kumaha hargi kuda panginten. oh gitu Mohon. Hargi kuda tapi hargi sewa itu. tak sebenarnya benernya Iya, nya oh bener kan itu mungkin ai beli kuda langsung mahal tapi upami sekali nyewa tak kira-kira perkiraan Kang Ican aa sabaraha tah A? Tergantung jarak jauhna. Oh gitu ya kan. Jantan kayak aya Ai patokan mah nya sandal mah 700. Tuh. Pami bles Mohon. nu ageng 1 juta langkung gitu. Oh gitu. Mohon. 700 teh per sarang kopi kan teh. Teu acan Oh, teh mah. can tuh nya. Can. Benten deui kopi Mang Odi. Benten deui. Benten deui. Bener gitu nya. Tuh nya tah ieu mah Kang di payuna tuh nya. Bener. Leuwih gagahnya. Tah. Kamajaya Aapit. Bojong Loa. Bojong Loa. Benernya. Jadi supaya naon kitu ketika manggung pasti ada kalian oh iya tadi darah Bojong Loa ada sagere buktinya Laras, gitu nya gagah Kamajaya namina. Kamajaya atuh merupakan namanya tah oh Tah di Sigeran Mang Odi. oh ieu teh sigernya Kang Ican benernya Mang Odi bade di Sigeran. mah Di Sigeran Kang Odi. Mang Odi. atuh aya ya ge Atas aya Mang Odi. ngan model ciga leuwih ciga kuda meureun nya oh gitu tuh gininya pasang-pasang lagi bagus oke ya nunggu biasa mah nya Mohon. nunggu profesional mah luar biasa Abi gen tiasa Mang Odi saleresna mah. masangkeun kieu Mohon. oh pernah Karena jantan tukang kuda Abi. oh iya siap kuda keretek Kuda keretek. tuh kan aya nu mantuan mah leuwih terehnya Da Mang Odi mah teu mantuan cenah. akan can apa lah tuh da kudu kanu ahlina Leres kadang, leres. nerapkeun naon teh baju-baju kuda teh ai kudu ahlina apa panduk pel jadi gini kuda teh bilang dana mah teh leuwih ginding Siap. atuh heng tos teu kiat mah. iya itu Tuh Mang Odi, kuda tento siap Mang Odi. Ada yang naik kayak tuh, orang naik. bener Gagah pisan kuda teh tingali ada. gagah iya aduh
bener geus didangdanan kieu mah tegepnya. Sekia tadi hoyong naik atuh. Engke ulah burung gusung. Ulah burung gusung. Atuh Bang Odi. Ya, rusuh teh pangajak nafsu, gancang teh pangajak kucing. Alah, leres pisan, leres. Kade. Tuh, geus didangdanan dipakai sapatuna, benernya kali ngelapnya, kali ngelap. Alhamdulillah. Kang Icang. Mang Odih mah hoyong terang ngibingna mudah-mudahan sapertos kuda kieu eta teh kan kudu dipadukeun sareng musik urangnya. Mana sakatan we ayeuna. Maksudna Diiringi sareng musik. Alah Bang Odi, nya aya leres kitu pisan. Aya. eta geuning komplit. Kalaran ieu mah spesial nayagana ge. Nah, maksudna nayaga cilik. Oh, baru lang kali alit. Mohon. nyiting teu percaya barudak leutik ieu geus bisa nabuh Tapi leres Mang Odinya bener teu percaya. nabuhan kuda rengong teu percaya biasana ge nunggu sejarah brog ieu aya nu leutik Bisa naon Mang Odi naon leres. nyiting teu mungkin bener lebih tegapnya alhamdulillah Lato-lato, Kucir. kucir. Cir gini ya. Lato-lato. tuh Kertas lo Kang. Dua hiji kamu. Naon itu teh ah. tapi sarua jeung poho deui poho deui untung ditutupan di topi. Aduh. Duh Kabit mending sayang gara-gara ningali rank kenekna ieu. Mangga, Si mangga. Galuh ieu duh. Mangga. Si Kamajaya penasaran. Penasaran naik kuda abi aduh. Biasa da nyiting lamun nyiting rek numpak kuda. Kade kudu mayar teh. Pan kumaha di pangbayar Itu ari oce nu ngeunahna tumpak ari emang odi kudu mayarna. Nya kawarana jeung teu nyambung. Mun bae sok nyiting mah tadi tengah mau di mah dina bujur we. Ya mi bener mi. Asara teuing. Oh, manehan nu ngeunahna nu bayar urang. Mi. Tuh. Mi kantos tumpak kuda dari kita dia mi. Kantos. Leres mi. Aduh, mati nyepet mah bari mi. Mohon upami mi numpak kuda. Pageuh beda deui jeung. Pageuh pamisi mi numpak kuda. Hayu tukang ulah kang mesti kuat di reng kenekna itu guys. Nyanyi iting mah. Wani numpak kuda bisa geus kajret. Ayo ngadi ah. Pada ningali mi, pada ningali kuda rengong.